Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring sapatos biasa dina pedaran materi pangajaran bahasa Sunda. Kalosan dina dinten ieu sim kuring bakal medar perkara drama. Tah, tapi sateuacanna saderek anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula, ulah hilap di-like oge dibagikeun linkna ka rerencangan. Atau nuhun anu parantos subscribe sareng like, oge ngabagikeun linkna ka rerencangan, tapi sateuacan urang medar kana materina, sim kuring ngagunakeun font ti Dumadi Style. Jadi kanggo saderek anu peryogi font-font estetik atanapi font-font anu sae, mangga tiasa hubungi wae di Instagramna @dumadistyle atanapi langsung kontak wae ka ownerna Kang Tony Zulham. Hatur nuhun, mangga urang langsung wae kana materina nyaeta dikawitan ku mikaweruh drama. Nah, saderek naon eta drama teh? Sakapeung mah drama teh sok disaruakeun jeung istilah teater. Tapi dina saestuna mah eta teh dua istilah anu nuduhkeun harti anu beda ya. Najan dina nas-nasna mah duanana oge nunjukkeun atawa nuduhkeun kana seni pagelaran atawa seni pintonan ya, atawa sok disebut oge pertunjukan. Jadi biasana drama teh sok disasaruakeun jeung teater. Nah, najan dina nas-nasna eta teh hal anu sarua tapi nuduhkeun harti anu beda gitu ya. Tah, jadi naon atuh bedana drama jeung teater? Hayu urang regepkeun we sasarengan ya. Jadi drama teh asal kecapna tina bahasa Yunani. Istilah drama tina bahasa Yunani nyaeta dramoi. Hartina niru-niru atawa niro-niron. Cek LBSS mah drama teh tina bahasa Walanda. Nyaeta bisa dihartikeun carita drama nu matak sedih atau carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasedihkeun. Kukurayeun teh ieu nya merinding gitu. Nah, saterasna drama teh ngabogaan tujuan. Tujuan tina drama teh nyaeta pikeun mekarkeun bakat jeung ajen estetika. Jadi untuk mengembangkan bakat dan nilai-nilai estetika. Anu kadua, salaku media hiburan pikeun masyarakat. Anu katilu, nyiar pangaruh seni teater. Jadi drama oge ngabogaan tujuan pikeun mekarkeun bakat, pikeun media hiburan sarta neangan pangaweruh ngalewatan seni teater. Tah, satulina aya manfaat drama. Anu kahiji bisa ngaronjatkeun rasa percaya diri. Maksudna dina drama pan urang teh diajar minton hareupeun balarea. Tampil hareupeun balarea, otomatis rasa percaya diri orang teh bakal terus kaasah, bakal terus kalatih. Tah, ku ayana drama otomatis bakal ngaronjatkeun rasa percaya diri orang. Kadua, bisa ngontrol emosi kalayan HD. Tah, ngontrol emosi kalayan HD di dieu teh nyaeta urang bisa nempatkeun diri iraha urang cumarita jeung kasaha urang cumarita urang bisa nempatkeun diri. Atawa dina situasi-situasi anu tangtu urang bisa ngontrol emosi gitunya, jadi henteu sagawaya. Nah, ku ayana latihan drama, ku ayana minton drama, orang bakal terus kaasah eta emosi, bakal bisa nempatkeun diri. Satulina anu katilu bisa ngahargaan pamadegan batur. Artina urang bisa diajar ngeunaan keterbukaan urang kana pamadegan batur. Dina drama tangtu bakal kapanggih pamadegan-pamadegan antara pemain hiji jeung pemain dua atau antara kru jeung sajabana. Tah, didinya urang bakal diajar kumaha carana kolaborasi, kumaha carana ngahargaan pamadegan batur anu sakilana ngarojong kana eta drama. Urang bisa ngelehan kana pamadegan urang saupama pamadegan urang eta teh teu leuwih alus ti pamadegan nu sejen gitu. Jadi tina eta kajadian, tina eta hal bakal terus kaasah. Satulina bisa dipake salaku sarana atika nu hade tur pikaresepeun. Tangtu, drama mangrupa hiji pintonan. Tapi pintonan didinya lain ngan sakadar tongtonan, tapi oge aya tungtunana, nyaeta aya atikana, aya pendidikana, gitu nya. Tah, jadi sajabati tongtonan anu pikaresepeun oge salaku tungtunan anu ngandung atikan. Jadi drama teh kacida pisan mangfaatna, gitu nya. Satulina wangenan drama. Nah, wangenan teh nyaeta ulah hilap nyaeta pengertiannya. Wangenan drama nyaeta
Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakon dina wangun dialog diajangkeun pikeun dilakukan ku para pamain atawa aktor dina pagelaran. Nah, jadi bisa ditanya naon sih drama teh? Jadi wanganana saperti kieu nya. Nah, satuluyna ayeuna kana wanganan drama cek para ahli. Tah, ieu simkuring nyokot sababaraha wanganan drama ti para ahli, tapi ngan saukur nyokot opa contoh. Sebenarnya wanganan drama cek para ahli, boh ahli ti Indonesia, ti Sunda, atau ti mancanagara oge kacida seueurna nya. Tapi simkuring nyandak sampel, nyandak contoh opat tungkul. Engke saderek mangga tiasa milarian deui wanganan drama cek para ahli ti rupa-rupa negara. Tiasa ditingali atanapi dipilari deui ku saderek. Ya contohna nyaeta cek Erwan Juhara. Drama mangrupa salah sahiji wangun karya sastra anu diwangun ku unsur intrinsik hiji karya ngawangun persatuan atau total. Kita cek Erwan Juhara. Satulina cek Priyono Mangunrejo. Drama mangrupa salah sahiji karya sastra anu nekankeun unsur dialog. Satulina cek Iskak jeung Yustinah. Drama mangrupa komposisi dina wangun dialog atawa paguneman antar pemain. Satulina ieu cek Sri Sutarni jeung Sukardi. Drama mangrupa carita ngeunaan kahirupan manusia anu kagambar dina panggung atawa dipentaskeun. Tah, ieu opat contoh wanganan drama cek para ahli. Lamun ku urang ditarik intisarina mah sarua jeung tadi dina wangananana nya. Jadi aya kanteh berem atau aya benang merah antara opat contoh wangenan drama cek para ahli ieu lamun ditarik karena wangenan anu tadi nya. Ayana dialog, ayana unsur intrinsik, ayana totalitas, ayana wangun carita, ayana panggung atau dipentaskeun, ayana pamain, ayana paguneman. Nah, lamun dihijikeun mah atau lamun ditarik intisarina mah sarua tadi jeung wanganan nu tadi nya. Satuluyna ayeuna kana drama teh nyata carita atau lalakon anu diwujudkeun dina wangun paripolah jeung paguneman. Maksudna dipintonkeun. Jadi maksudna teh mangrupa hiji carita anu diwujudkeun dina tingkah laku nya. Paripolah teh tingkah laku jeung paguneman. Paguneman teh tadi dialog atau obrolan. Jadi hiji carita anu diwujudkeun dina bentuk kalakuan nya tingkah laku sarta dina bentuk obrolan atau paguneman sarta dikumaha nu diwujudkeun dina pintonan atau dipintonkeun. Satulina dina awal wacana biasana mah ditataan heula palakuna, watakna, latar panggungna, jeung ilustrasi musikna pikeun pituduh sutradara. Tah coba lamun saderek nonton drama ya, pasti ditataan heula dina awal carita teh, boh palakuna, latar panggungna, suasanana digawaas jeung sajabana. Nya. Tah, satulina wacana drama oge biasana sok diselapan ku side text atau teks sisi. Pituduh ti pangarang keur nu maca, sutradara atawa pamain. Tah, teks sisi teh biasana ditulis upama aya kajadian anu matak bingung, boh keur sutradara atau anu maca atawa pamain. Tah, teks sisi ieu teh ditundana di gigireun teks. Biasana di belah kenca atau di belah katuh naskah aya tulisan. Tah, jadi teks sisi ieu teh ngabantu pisan pikeun nu maca, sutradara atau pamain pikeun maham kana wacana drama. Satuluyna disawang tina ulikan sastra, drama teh kaasup kana sastra lakon. Sabab karangan drama ngebrehkeun paripolah palaku. Maksudna upama ditingali tina ulikan sastra, dina kajian sastra, drama teh kaasupna kana sastra lakon. Kurang disebut sastra lakon sabab karangan drama nembongkeun kalakuan ti palaku kitunya. Satuluyna. Tapi drama dina tradisi urang Sunda mah henteu salawasna kitu. Lantaran aya hal-hal nu dibanda ciri khas upamana dina longser jeung sandiwara. Jadi dina drama tradisi urang Sunda mah drama teh aya khasna. Naon khasna? Coba engke saderek pilarian contoh longser atau contoh sandiwara.
Tah dina longser mah loba pisan improvisasi sarta ayana interaksi antara pemain jeung penonton. Simkuring tetiasa masihan contohna di dieu. Margi engke bakal dipasihan contohna secara misahnya. Aya contoh longser, aya contoh sandiwara, aya contoh gending karesmen sang sajabina. Engke bakal dipintonkeun di video-video saterasna. Ayeuna mah fokus kana materina ente dibarengan ku contoh video pintonanana. Tah ayeuna balik deui kana longser jeung sandiwara. Longser teh mangrupa drama tradisi urang Sunda anu khas pisan. Karasana hegar sarta leuwih karasa akrab, leuwih karasa seger. Sabab ayana interaksi jeung panonton. Tangke sadarek bakal leuwih ka gambar deui. Saupama engke simkuring parantos ngupload contoh longserna. Tah saterasna drama dina tradisi Sunda aya sawatara bagian nu eueuh dina drama modern. Naon wae tah nu teu aya dina drama modern teh? Aya tatalu, aya selingan, bisa selinganna teh ku ngigel, ngibingnya atau tari, aya ku bobodoran, aya ku ngawih jeung nyarayuda. Tah, anu tadi teh asor simkuring, bedana longser jeung drama sejenna teh nyaeta ayana ieu. Ayana tatalu, ayana igel-igelan nya, jojogedan gitu, ayana bobodoran, ayana ngawih, nyanyi gitu nya, jeung nyarayuda. Tah, naon nyarayuda? Nyarayuda teh nyaeta narima saweran ti penonton, narima duit ti penonton. Eta anu disebut nyarayuda. Satuluina anu kaasup garapan sastra dina drama nyaeta sabenerna mah naskahna. Naskah eta jadi dadasar pintonan drama. Jadi anu disebut sastra dina drama teh nyaeta naskahna. Tah si naskah eta sorangan mangrupa dadasar atau cecekelan pikeun hiji pintonan drama. Bisa wae si naskah drama eta lamun geus jadi pintonan mah diimprovisasi ku pamainna atawa ku sutradarana gitu ya. Tah satuluina naskah drama sajabat ti pikeun dipintonkeun aya oge pikeun karangan drama. Tah satuluina naskah drama teh sajabat ti pikeun dipintonkeun dijadikeun tontonan aya oge karangan drama pikeun bacaeun ya. Anu khusus dibaca hungkul anu disebut kloset drama. Biasana si kloset drama ieu teh pikeun kapentingan drama radio. Tah contona dina tahun 80 nepi ka tahun 80-an aya nu disebut drama radio. Drama radio teh kacida populerna pisan di masyarakat. Salah sahijina nyata contona aya drama Saur Sepuh. Tah bakat ku populerna di masyarakat akhirna si drama Saur Sepuh eta teh dijadikeun sinetron. Satuluina karangan drama teh gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. Kunaon bet lolobana atau gegedena ngagunakeun kalimah langsung sabab dina drama mah wangunna wangun dialog teh nya paguneman. Satuluina sanyana di urang teh geus lila ayeuna pintonan drama. Tah sabenerna mah di urang teh geus lila pisan ayeuna pintonan drama. Ku para ahli oge sok disebut teater tradisional. Si teater tradisional eta teh biasana mah disebut banjet, longser, ubrug jeung sajabana. Tah saterusna kadienakeun aya nu disebut sandiwara atawa tunil. Ari makarna sandiwara teh lamun dina bahasa Melayu mah bareng jeung komedi serabul. Tah atau aya oge nu nyebut ketoprak lamun dina bahasa Jawa. Saterusna wangun teater tradisional teh disebut oge teater rakyat. Ciri pagelaranna teh biasana mah tanpa naskahnya. Jadi saaya-aya ngandalkeun improvisasi. Pagelaranna oge atau pintonanna oge sakapeung mah taruh di panggung, tapi di lapangan terbuka gitunya. Di lapangan cukup ku make obor, lighting na lain lighting profesional, cukup we ku make obor ngan ukur mere caang wungkul. Kabutuhan cahaya wungkul ngarah pamainna katingali. Tah saterasna ayeuna kana teater jeung sandiwara. Jadi teater teh asal kecapna tina basa Yunani nyaeta teatron. Artina tempat upacara pemujaan nu pernahna di tengah alun-alun atau arena. Tah, bakal katingalinya bedana antara drama jeung teater. Tapi katingali oge naon kamiripanana. Jadi teater mah identik jeung upacara pemujaan. Biasanya diayakeun di tengah alun-alun atau arena. Satulina sandiwara asal kecapna tina basa Jawa. Nyaeta sandi anu hartina Rusia jeung warah anu hartina pangajaran atau atikan. Aya paribasa diwarah geuningan. Tah, diwarah teh artina dibere pangajaran atau dibere atikan. Jadi sandiwara teh mangrupa pangajaran anu ditepikeun secara samar
atau disilipkeun, dirusiahkeun. Kunaon dina sandiwara disebut pangajaran anu ditepikeun sacara samar atau disilipkeun? Lantaran ditepikeun dina wangun carita. Jadi orang nyokot amanatna, nyokot hikmahna tina eta carita. Tah sandiwara oge sabenerna mah pangaruh ti barat datang ka urang dina awal abad ke-20-an. Satuluyna gending karesmen. Tah ieu gending karesmen teh naon? Bisa oge disebut drama suara. Jadi aya drama nu disebut gending karesmen lantaran dialog atau monolog teh sok dilagukeun. Jadi ditepikeunana teh lain dina bentuk obrolan sapopoe, tapi ngobrol teh nyata dina bentuk lagu, gitunya dilagukeun. Tah, si teksna, si naskahna biasanya ditulis dina rumpaka sisindiran. Jadi dina bentuk sisindiran, kawih, tembang, pupuh, jeung pupujian. Nah, jadi ngobrol teh lain ngobrol sapopoe jiga urang, gitunya atau jiga dialog drama siga umumna. Tapi ari gending karesmen mah nyata ngobrolna dilagukeun. Aya nu bangun sisindiran, aya nu wangun kawih, pupuh jeung pupujian gitu. Jadi disesuaikan atau diluyukeun jeung alur caritana, diluyukeun oge jeung situasi caritana, diluyukeun oge jeung karakter tokohna, diluyukeun oge jeung suasana caritana jeung sajabana. Jadi gending karesmen atau drama suara mah memang pintonan drama anu khas. Tah istilah drama suara teh nyaeta ti Mang Koko. Mang Koko mah sok nyebut gending karesmen teh nyaeta salaku drama suara. Saterusna pepasingan drama. Pepasingan drama teh nyaeta kelompok-kelompok drama atau jenis-jenis drama anu dikelompokkeun gitu nya. Aya naon wae? Nah, ieu drama dumasar kana wanguna. Drama dumasar kana wanguna atau kana bentukna dibagi kana dua wangun, nyaeta wangun lancaran. Naon ari drama wangun lancaran? Drama wangun lancaran mah dibacana atau diucapkeun teh dina wirahma basa lancaran. Dina basa sapopoe. Sok sanajan biasana si logatna atau cara nepikeunna teh biasana direka deui. Tapi memang ngaguluyur siga dina wangun lancaran gitu. Siga paguneman sapopoe. Tah anu kadua nyaeta wangun ugeran. Naon ari wangun ugeran teh? Nyaeta paguneman dina drama diwangun ku basa ugeran. Boh eta mah sajak atau pupuh atau sisindiran jeung sajabana. Tah biasana dina paguneman drama wangun ugeran ieu mah dihaleuangkeun gitu. Naon atuh contohna drama wangun ugeran teh nyaeta tadi drama suara tadi. Sabab ari drama suara mah kauger ku patokan pupuh, patokan sisindiran jeung sajabana. Jadi lamun ditingali tina wanguna aya drama lancaran nyaeta pagunemanna anu ngagunakeun wirahma basa lancaran, aya wangun ugeran anu pagunemanna ngagunakeun basa-basa anu kauger seperti pupuh, sisindiran, sajak jeung sajabana. Jadi nepikeunna oge biasana lamun sajak bebas biasana dideklamasikeun gitu. Lamun sajak anu teu bebas biasana dihaleuangkeun gitu. Katingalinya bedana wangun lancaran anu ngobrolna siga sapopoe jeung wangun ugeran anu nepikeunna dideklamasikeun atawa dihaleuangkeun. Satulina urang tingali contoh judul-judul wangun drama lancaran. Aya Dakwaan tahun 1854, aya Bubat tahun 1855, aya Cahaya Maratan Wajah 1864, aya Tukang Polkan 1866, aya Ngadagoan Si Jabang tahun 1868, aya Batu Nu Ngahalangan Jalan tahun 1887. Satuluyna ieu contoh wangun drama ugeran. Aya Ciung Wanara 1824, aya Sarkam jeung Sarkim tahun 1828. Tah ieu contoh judul drama dina wangun lancaran jeung contoh judul drama dina wangun ugeran. Satuluyna ayeuna kana contoh gending karesmen tadi nya. Aya Munding Laya di Kusumah karangan M. A. Salmon, aya Ciung Wanara karangan Edi Tarmidi, aya Sempalan Babad Cikundul karya Raden Memed S, aya Yaumal Kiamah karangan Raf, aya Lutung Kasarung karangan Sayudi, aya Panji Wulung karangan Supriya Saputra. Satuluyna aya Galunggung Ngadeg Tumenggung karangan
Wahyu Wibisana. Nah, ieu contoh-contoh gending karesmen tadi. Gending karesmen nyata salah sahiji contoh drama anu khas, anu paguneumana lain ditepikeun sacara wangun lancaran, tapi dina wangun ugerahan nyata dihaleuangkeun atawa dikawihkeun. Satuluyna masih papasingan drama, tapi ieu mah dumasar kana sumber nyiptana. Papasingan drama dumasar kana sumber nyiptana teh aya dua, nyata nu kahiji dumasar carita nu nyampak, artina sumber nyiptana dumasar kana carita nu nyampak teh nyaeta carita nu geus aya. Contona Lutung Kasarung karya RTA Sunaria, Munding Layadi Kusumah karya M.A. Salmun, Dipati Ukur karya R. Hidayat Suryalaga, Nini Anteh karangan Wahyu Wibisana, Ciung Wanara karya Edi Firmidi, Cahya Maratan Wajah Yusrusyana, Masyitoh karangan Ai Prosidi. Tah ieu contoh drama dumasar kana carita nu nyampak. Anu kadua anu dicipta dumasar kana kahirupan masyarakat. Tah ieu mah diciptakeun tina kahirupan masyarakat. Contona Bandung Lautan Api karangan Rukasa SW, Kucubung Wahyu Wibisana, Batu Nu Ngahalangan Jalan Yusrusyana, Juag Toed Yosep Iskandar, Kanyah Indung Min Resmana, Dakwa Raf, Lebe Kabayan Ahmad Bakri, Mega Perai Enang Rokayat Asura, Sanghyang Tapak HR Hidayat Suryalaga, Pasaran Teddy ANM, Tukang Asahan Wahyu Wibisana, Dalem Cuke Yosep Iskandar, jeung Juragan Hajat Kang Ibing. Tah ieu contoh drama anu sumber nyiptana teh tina kahirupan masyarakat. Jadi dicokot tina carita kahirupan masyarakat. Satulina masih papasingan drama, ieu mah dumasar kana waktuna. Nyaeta aya disebut drama modern. Nyaeta drama modern teh drama anu boga tujuan pikeun mereatikan ka masyarakat. Tema umumna nyaritakeun kahirupan sapopoe, siga sinetron, opera jeung film. Tah ieu nu disebut drama modern nya. Anu satulina nyaeta drama klasik. Drama klasik teh drama imajiner anu umumna nyaritakeun ngeunaan kekuatan gaib, karaton atawa kahirupan kerajaan, kahirupan dewa gitu nya. Contona aya naon? Aya lenong, aya topeng Batawi, dagelan jeung sajabana. Tah ieu papasingan drama dumasar kana waktuna dibagi dua. Itu aya modern, aya klasik. Saterusna masih papasingan drama, tapi ieu mah dumasar kana pamelarana. Dumasar kana pamelaran teh nyaeta dumasar kana pagelarana. Anu kahiji nyaeta aya medium tulis. Nyaeta sastra lalakon nu aya naskahna. Anu kadua medium lisan. Sastra lalakon nu make medium lisan. Contona Banjet jeung Longser. Jadi bedana antara medium tulis jeung medium lisan mah, ari medium tulis mah lalakon anu aya naskahna, ari medium lisan mah nyaeta lalakon anu teu aya naskahna atawa lisan atawa improvisasi. Tadi drama medium lisan mah bisa oge kaasup kana drama tradisional. Sabab drama tradisional mah lobana improvisasi gitu nya. Satulina masih papasingan drama oge nyaeta dumasar kana kandungan eusi caritana. Tah aya naon wae papasingan drama dumasar kana kandungan eusi caritana? Aya drama komedi, nyaeta drama anu lucu atawa pikarsepeun. Lamun di Sunda mah aya drama komedi Kang Ibing, contohna Juragan Hajat jeung sajabana. Tah satulina aya drama tragedi, eusina teh pikasediheun atawa nyaritakeun hal-hal anu sial. Anu satulina aya drama tragedi komedi, eusina pikasediheun tapi oge aya pikaserieuneunana. Aya oge opera nyaeta drama anu ngandung musik jeung ngalaguan. Aya oge operet nyaeta opera anu caritana leuwih pondok. Satulina aya pantomim nyaeta drama anu dipintonkeun dina wangun gerak awak atawa basa isyarat. Anu satulina aya tamblau nyaeta drama anu mirip pantomim ngan ditambahan ku mimik. Mimik teh ekspresi wajahnya banget gitu. Satulina pasti nyaeta drama anu ngandung unsur agama atawa religi. Anu pamungkas wayang nyaeta drama anu pamaen dramana nyaeta mangrupa boneka. Tah ieu papasingan drama dumasar kana kandungan eusi caritana. Jadi aya sababaraha papasingan dramanya?
Aya papasingan drama dumasar kana kandungan eusi caritana, dumasar kana pemelarana, dumasar kana waktuna jeung sajabana. Katerusna urang langsung kana unsur-unsur drama. Aya naon wae unsur drama teh? Aya tema, adegan, galur, setting, babak, penokohan, pitunjuk laku, amanat, dialog, adegan, epilog. Naon wae eta teh? Hayu urang pedar hiji-hiji ngeunaan harti-hartina. Tah ayeuna langsung kana tema. Tema teh nyaeta mangrupa puseur carita anu ngajiwaan kana sakabeh eusi carita. Jadi tema teh mangrupa ide pokoknya, ide utama pikeun jiwana sakabeh eusi carita. Satulina adegan. Tah adegan mangrupa bagian babak anu eusina ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Jadi adegan teh ayana dina babak. Sabab unggal babak teh biasana dibagi jadi sababaraha adegan. Nurutkeun robahna kajadian atawa datang inditna palaku. Satuluina setting. Nah, setting ieu eusina tempat, waktu jeung suasana. Jadi dina setting ngagambarkeun tempatna di mana, waktuna iraha, jeung suasana siga kumaha. Satulina palaku atau panokohan nyaeta ngaberedelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Satulina amanat. Amanat nyaeta mangrupa pesen nu hayang ditepikeun tina eta pintonan drama. Urang langsung kana babak. Tah babak teh nyaeta ditandaan ku setting tempat. Artina mun ganti setting eta hartina tanda ganti babak. Jadi cirina ganti babak teh biasana ganti ku suasana tempat nu robah atawa kaluar asupna pamain. Satulina galur nyaeta runtuyan kajadian dina drama. Satulina epilog. Epilog mangrupa panutup drama anu eusina biasana eusina teh ngeunaan kacindekan atawa amanah. Tapi biasana henteu unggal drama aya epilog atawa nepikeun epilog. Jadi amanahna bisa dicokot atawa dihartikeun ku masing-masing panonton. Satulina aya prolog. Prolog mangrupa pembuka atawa panganteur kana eusi drama. Biasana prolog mah ayana di awalnya awal pintonan drama. Satulina dialog atau paguneman nyaeta wangkongan atau nyarita dua arah antara dua orang atau leuwih. Biasana silih tempas atau silih tanya jawab. Sarta biasana dialog teh ngagunakeun kalimah langsung. Anu pamungkas nyaeta pitunjuk laku nyaeta ngandung penjelasan ka pamirsa atau pementasan pendukung ngeunaan kaayaan, suasana, kejadian, tindakan, tokoh jeung unsur-unsur carita sejena. Pitunjuk laku biasana pikeun mere katerangan. Gitu ya. Satulina aya tata krama drama. Tata krama drama di dieu teh maksudna sopama urang hayang mintonkeun drama, tangtu aya hal-hal anu kudu disiapkeun, aya lengkah-lengkah anu kudu ditempuh, aya pacaraken atawa kalengkepan anu kudu disiapkeun jeung sajabana. Tah, di dieu bakal dipedar naon wae unsur pangrojong kana pagelaran drama atau teater. Unsur eta teh diantarana nyaeta aya panatarias. Tah, penting pisan dina pintonan drama teh panatarias. Sabab bakal ngarojong kana kekuatan karakter si aktor atau aktris pemerana. Itu jadi riasan oge kacida pentingna pikeun ngarojong si artis atau aktor sangkan bisa totalitas. Satulina aya produser. Eta penting kacida. Sabab tanpa produser hiji garapan drama teh tangtu moal bisa kalaksanakeun. Sabab produser bakal ngararancang hiji produksi, nyusun acara, tuluy ngararancang itu ieuna tim mimiti peran nepi ka prung nepi ka rengsena. Eta produser boga tugas penting boh dina rancangan produksina, boh dina pemasarana. Jadi produser teh kacida pentingna. Satulina aya panata kostum. Panata kostum oge boga peran penting dina ngarojong panatarias sangkan aktor jeung artisna bisa totalitas jeung bisa ngajiwaan kana karakter nu dibawakeunna. Satulina panata musik. Panata musik boga peran penting dina pagelaran drama pikeun ngawaas hiji suasana atau hiji kejadian. Satulina pamain. Pamain tangtu ieu unsur penting oge. Pamain nyaeta aktor jeung artis anu bakal merankeun karakter-karakter dina drama. Satulina sutradara. Sutradara ngabogaan peran pikeun ngarahkeun hiji drama luyu jeung teks atawa naskah anu dijieun. Satuluyna
Panata panggung boga peran penting dina setting tempat, sangkaan dina prungna minten drama henteu karasa ribet upama ganti babak atau ganti suasana. Jadi panata panggung di dia kudu bener-bener merhatikan dekorasi jeung efektivitas panggung dina ganti babak. Satuluina aya panata lampu. Panata lampu boga peran penting dina ngolah jeung ngatur cahaya lampu anu bakal disorotkeun ka pamain dina panggung. Tangtu warna-warna lampuna oge diluyukeun jeung suasana carita atawa alur caritana. Upama contoh nate dina drama nate nyaritakeun peperangan, tangtu warna lampuna anu leuwih cocok nyaeta warna beureum sabab keur aya tragedi. Tah siga kitu nya. Tah saderek ieu unsur anu ngarojong teh teu bisa dikurangan salah sahijina atawa teu bisa dianggap leuwih penting salah sahijina. Tangtu sakabeh unsur pangrojong ieu teh mangrupa unsur penting dina pintenan drama. Lamun teu aya salah sahijina oge tangtu bakal karasa pincang kitunya. Jadi ieu teh unsur-unsur anu bakal ngawangun hiji drama dipintonkeun kalayan sampurna. Jadi panata rias, produser, pamain, panata lampu, panata panggung atawa jeung kru-kru sejenna oge eta teh mangrupa unsur penting dina ngarojong suksesna hiji pintonan drama gitu nya. Tah satuluina ayeuna kana proses mintonkeun drama. Jadi naon wae nu kudu disiapkeun nalika urang erek mintonkeun drama, naon wae prosesna nyaeta hal nu kudu ditetarkeun dina ngagara pintonan teater atau drama teh nu kahiji aya nyusun kapanitiaan. Jelas nya. Nyusun kapanitiaan teh penting kacida sabab pikeun ngabagi-bagi pagawean sangkan teu pacolokokon. Jadi lamun geus jelas panitiaanna mah jelas saha wae nu kudu ngerjakeun ieu, saha wae nu kudu ngerjakeun itu jeung sajabana. Anu kadua, nangtukeun pamain, sutradara jeung jadwal latihan. Nangtukeun pamainna, tokoh A rek kusaha, tokoh B rek kusaha, sutradarana saha jeung jadwal latihanna. Latihan kacida pentingna sampai meh minton drama sabab drama mah lain hiji pintonan anu instan ngabutuhkeun latihan gitu nya. Anu katilu unggah poe latihan vokal. Tujuanna unggah poe latihan vokal teh sabab drama mah ngagunakeun lolobana ngagunakeun sora, ngandelkeun sora ti aktor atau artisna gitu. Jadi upama henteu latihan vokal si artikulasi atau dialog atau paguneumana teh moal kadenge jelas gitu. Atawa bisa wae amanat anu ditepikeun tina eta paguneuman teh henteu bisa kaharti atau katepikeun ka panonton. Anu kaopat, ngolah paroman rengkak ekspresi awak. Penting kacida dina pintonan drama mah nyaeta ngolah rengkak gerak awak sangkan henteu kaku nya, ekspresi oge sangkan henteu karasa hambar nalika paguneman jeung ekspresi anu patukang tongong bakal katingali aneh gitu. Upamana dina dialogna atawa dina paguneumana nyaritakeun rasa sedih tapi ekspresina gembira eta pan jadi aneh gitu. Jadi hal anu patukang tongong. Jadi ngolah paroman rengkak jeung ekspresi awak teh kacida pentingna. Satulina anu kalima kompak tur tartib. Sabenerna ieu mangrupa kunci tina suksesna hiji pintonan drama nyaeta kompak tur tartib. Kompak antara panitia jeung kru jeung pemain jeung unsur pangrojong sejenna. Tartib dina harti prosesna teh bener-bener dilaksanakeun tuluy kalengkepanna bener-bener diperhatikeun. Kitu oge properti-propertina kalengkepan-kalengkepanna jeung sajabana bener-bener diperhatikeun kalayan tartib. Tah ieu saderek proses dina mintonkeun drama teh. Tah ieu saderek hal-hal nu kudu diperhatikeun dina proses mintonkeun drama teh. Satulina aya monolog. Tah, naon eta monolog? Nyaeta asal kecapna tina basa Yunani nyaeta monos jeung logos. Monos hartina sorangan atau single, logos hartina omongan atau guneman. Tah, jadi monolog teh nyaeta pintonan teater anu paguneman atawa mintonkeunana ku sorangan. Jadi saurang palaku. Tapi najan mintonkeunana sorangan, pamain monolog teh tetep wae kukuh kana padika-padika meragakeun drama atawa dramaturgi nya. Jadi ari monolog mah hiji pintonan teater anu obrolan unggal karakterna teh unggal tokohna teh ditepikeun ku sorangan gitu.
atau disebut oge ngobrol sorangan, tapi tetap merhatikan karena dramaturgina. Satuluina monolog teh kaasup kana pintonan teater verbal. Teater verbal teh nyaeta teater anu ngandalkeun kekecapan atawa kalimah minangka media utama anu eusina leunjeuran lalakon. Jadi media utama teh nyaeta kekecapan. Satuluina dina kamekaran seni jeung sastra Sunda pintonan monolog teh kaitung anyar. Jadi di Sunda mah istilah monolog atau pintonan monolog teh kaasup barang anyar gitu. Tah dina kamekaran teater Indonesia, aktor atau artis anu sok menton monolog teh diantarana aya Butet Kertarajasa jeung Happy Salma. Lamun dina pajumuhan teater Sunda mah aya Iman Soleh, Wawan Sopyan, Ayu Kurnia, Yusep Muldiana jeung Asep Supriyatna gitu nya. Tah eta ngeunaan monolog. Tah jadi pintonan teh aya dina wangun dialog jeung aya wangun monolog. Saterasna ieu aya contoh gambar proses pagelaran ya, pagelaran drama, aya pagelaran Qosidah Cinta Bilal Sang Muadzin, aya pagelaran Sang Kuryang, pagelaran Jenderal Debel jeung Debil, pagelaran Sandiwara Harewas Goib. Tas saderek dina video anu ayeuna mah sim kuring aja henteu mintonkeun contoh video dramana, tapi engke bakal diupload dina video salajengna contoh-contoh drama. Boh eta drama suara atana pikening karesmen, drama tradisional, longser, jeung sajabana nya. Tah saderek, rupina sakitu heula pedaran ti sim kuring, hatur nuhun anu parantos manco dugi karengse. Saterasna ieu aya daftar pustakana. Teu hilap ti sim kuring, hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Sampurasun.